Manaon yang barokah bahwa dina kasab dina kahirupan terus nyambung jeung guru teh. Komunikasi beria motu batiniah ngantangnya memikirkan terus naon-naon. Ajangan kukut nya atuh teu diperhatikeun naon lagi saeutik gedena deket-deket atau gitu. Mujahadatun nafsi merangan hawa nafsu salat paksakeun salat ngaji paksakeun da merangan. Ai nafsu teh kapan bawa teh kaberung kana resep durhaka ka Allah, resep dosa. Ceuk sarakena teh nya, aduh balik-balik nok teh urang kejok. Oh siap, aduh tuh siap banget. Gimana Kang? Tetangga tah terus nyelem. Kira-kira urangna saya mah cokot pencit, urang kejok. Temen dihangat mah juga siap Pak. Nu kitu goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati mu'alif hadral kitwal fatihah bismillah. Iya kana budu ya kana stain min suratul mustaqim. Qala Allah Ta'ala dawan Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim fa'in atau nakum falatam gau alaihi nasabila fa'in atau nakum maka lamun turut awe karanjen kabeh pima dina perkara yurodu anu ngamaksud perkara minhuna ini sakabeh pala tabgao makula merdih aranjen kabeh ayat tatlubu tegas merdih aranjen kabeh alaihina kabeh sabilan kana perjalanan ayat torikon tegasna kana perjalanan ila berdina kana ninggeul kabeh. Ka antu bihuhuna seperti senang oleh KWKB alamakana perkara madunus kalau itu perkara payan juru narik-narik naon al-amru perkara atau perintah al-amru perintah ila dorbi karena nengeul waya udu jeung ngabalikeun naon al-hisamu permusuhan bal ij'alu balik tang ngajadikeun aranya kabeh maka perkara kana nu aya perkara minhuna ti awe kabeh kana yakun seperti teu aya perkara Pain taiba maka sanyana anu tobat min danbi dina dosa kamala dan bala seperti jalma anu teu boga dosa ta jalma. Wa qala Nabi sallam man sabaro sing sajono sabar ya jalma ala huluki jaujatihi kana buri pekerti bojone siman atau maka mereka siman sausah ta'ala mislama kana misina perkara utian diberi perkara ayuba kana bi ayub minal ajri tina ganjaran wasabi tegasna ganjaran waman sing saha awewe sabarat nu sabar ya we kalau kala huluki jawjia kana budi pekertina ya we kana budi pekerti salakan ya we atau maka mereka wa sallallahu taala
majroman kana ganjaran jalma kutira pensiman fisabilillahi dina jalan Allah. Waman sisa man dolamat audolim siman jauh-jauh ka salakin siman mandi dia mah apa itu? Wakapala tu jeung beri siman kaita laki kaita jauh mana makana perkara ya tiku nu teu kuat isi jauh wada tahu jeung milaraan ieu si jauh-jauh ka jauh gitu bahasana pamajikan kesalaki la'anata maka ngaranat ka ieu jauh-jauh kabojo majikan sa malaikatul rahmatin kat rahmat wa malaikatul adabi jeung malaikat siksa wa man siksa awe sabar awe ala ada yati jaujiha kana pilara salakeun sawewe atau maka mereka sawe sawu ta'ala sabah asyata kana ganjaran Siti Asyah wa Maryam jeung ganjaran Siti Maryam binti Imron putrana Imron kada fi Jawahir Samarqandi kada seperti ieu nu aya dina kitab Jawahir Samarqandi sebetulna cek tadi pain atonakum neruskeun bahasan anu dipayun tina dawuhan Allah fasolihatu qonitatun terus ini pain atonaku maka lamun turun ieu awewe alias pamajikan karanjeun kabeh pima dina perkara yuradu nu ngamaksud karena yang perkara minhuna TWKB para tabgau layak berideui alanin KB lalaki alias salaki etan tersebut seperti alanin KB KWW karena perjalanan tarikon ila dunia karena perjalanan anu matak jadi nengelei kaita kabeh. Jadi lamun teh menges diwarah teh pamajikan geus nurut teh biasa tong ieu di perjalanan anu matak nimbulkeun kana pakaian seperti heula deui. Tong narik-narik deui kana pagawean anu matak jadi nengelei gitu. Geus gitu lah. Karepna rusak. Sapertikeun eta ngawawalehna ka awewe kana perkara sekaliwat gitu. Sehingga narik-narik kana perintah neungeuli wae gitu. Cuma tak ngabalikan kana permusuhan. Barita kudu ngajarikeun aranjeun kabeh kana perkara ngeunah teh kana lam yakun saperti kana perkara anu alus sawareta pain taiba maka saja tobat minad dan mitra dosa kamala dan balah teu beda saperti zaman nu teu boga dosa tabusakeun kawe teh papatahan bere pangurukan mampu ngawurukan ka pamajikan aya hanteu mah geus karanit ka pengajian malah mah barengan di manehna ulah nita hungkul deui ana ini bawa ini ka pengajian teh laki usaha dengan duit pone jeung napakah ini keun ka pengajian pamajikan teh titipun ka kiai Pak Kiai nitip pun bojo pangmatahankeun dina akhlak sagarupana hukum
sara anu talu kana peribadahan ibadah ubudi abudah sok bare biayana jeung rokona jeung meuli sadang panganak gitu lah ini mah anu ngahayu di abring-abring tapi teu dipikiran dikeun kahirupan kiaina di urang mah rata-rata kitu. Tah pasti kalau barokah teh kitu nya. Sapalihna kurang takdim ka kiai teh. Ka guru ngaji teu takdim. Di mana geus leso teh di pengajian we kadang jadi teu wau. Tungtungna teu ngambil ilmu manfaat. Teu barokah tungtungna teh. Kalau terus taklim teh ngalaksanakeun perintah nu geus dipapatahkeun dipigawe eta sapalih taklim. Beri tunas silaturahmi sering kagoh teh pulang anti. Di masrur alumni oge kitu nya ieu. Srur taringeteun kana urut ngaji mana teh. Kawas modal procot leos eta teh tina sapalih teu mantak barokah ieu. Manaon yang barokah bahwa dina kasab dina kahirupan terus nyambung jeung urut teh. Komunikasi beria motu batiniah ngantang memikirkan terus naon teh gitu urang nitipkeun teh kudu terus ka ditu nanti nyambung salakira teh nya geus kanten anu berkaitan jeung kebutuhan ilmu manehanana. Jadi urang mah teu da nyebutna ge kaajengan teh ajengan kukut eta teh geus kasida kurang halusna ngabohong ane ajengan kukut ai merehakan antara nya kemana ngaran kukut mah sawa kumaha si urang kukut ayam itu mah diurus di paraban di kanangan ngolahan mah mani waktu mereka di mania disemprot make semprotan we teh ngukut nyari ka sampe diurus gitu nya geus aya ka jelema mah da moalnya diurus kitu bareng minimal nyebut ajengan kukut nya atuh teu diperhatikeun naon ge saeutik gedena deket-deket atuh kitu nya komunikasi kumaha umar jeung merhatikeun mah ieu mah nyebut ajengan kukut aya ngukut tahan teu ngabohong bisa-bisa pelecehan bener bahasan beda bermakna namanya halus oge bener nyebut teh ajengan deket maksudna tapi dia kurang taklim itu diantaranya. Teruskan dari dawa Rasulullah SAW mansi saja mas sobar jalma ala hurki jojati karena budi pakerti bojone siman atau maka mereka siman salam Allah misama utia Ayub alaihissalam karena misil perkara dibikin karbi Ayub zaman sobar tina goreng budi pekerti pemajikan anak majikannya goreng sedang setik manyun sedang setik dengan denge sedang setik te enak maka eta jama ku kasabaran eta dibere ku Allah misal ganjaran lebih ke Nabi Ayub min ajri wasawabi tidak ganjaran Nabi Ayub jeung tegas ganjaran nah cari dibikeun Ayub di sawabi Ayub pada Ayub mah ulul azmi pang sobar-sobar di antara sobar waktu harita ke Nabi ongko deui Nabi Ayub
nu koe nu sabar teh teu amek nareka menang musibah ridho we menang musibah ridho ingat kana mere musibah dibere ayeuna kamuliaan dibere ayeuna kaunggulan syukuran ingat kana mere kamuliaan ingat kana mere kalusan jeung kamuliaan ka unggulan dibere musibah sabar ingat kana mere musibah Allah Subhanahu wa taala sabar teh henteu amek lah teu amek kan teu keheul begitu mun dihina biasa teu nyeri hate teu kumaha di alam biasa teu bunga teu kumaha panai urang mah dihina nyeri hate balik dendam eta salahna teh di mana di alam iru ngapung di ka mana teh kapanggih deui coplok irungna artina kitu teh bahasa bilago dina pada murun bereaksi di alam bereaksi ada kedeg dihina bereaksi lu kecucut nya jadi kudu anger bisa bagus nama dihina biasa dihina dicaci maki tina naon biasa we da kanya usul gitu nah urang sekolah manusiawi nya saheaba sifat basariah manusia tapi tempat betul ya geus gede sagede di alam pasrahkeun ka Allah Allah nu pengalam Allah nu ngagaduhan sagarupana jadi selalu balik ka Allah mau bereaksi kumaha anggar jadi rata terusnya harus nama gitu tadi rumah tangga hebat bonus gitu pemajikan goreng kenal ada baru Allah dikitukan kamu gawe jadi halus sobat oke dan diantep ya tadi teh ini nggak pengajian meh goreng ala gitu kira teh robah itu mampu mah kurangnya sebagai salaki mematahan atau mengurukan itu salajengna waman sing saha awewe mata sabalikna tadi lelaki anu sawar awewe kana budi purti salakina ieu malah mun lalakina harus goreng seul-huluk sebabnya tak ngejawar teh ngeceger ke perempuannya pokoknya nama dayu sebuladi bahasa buladi atau hama kamere kata sewa sallallahu taala ajroman kutila bisa bedilah mere ganjaran kata awe seperti jalma nu dipehan di nah perang sabi berarti lamun awe sobar seperti ganjaran nu perang sabi ilah saja manudolim paman sing saha awe dalam tuduh bisa awe gitu jajak kasar kena awe kapalatu jeung berdi si awe kasalakina makana perkala itu tekuatan salakina wadatihi jeung ngilaraan isiman ka manteman awe maksudnya kasalakina lanata maka ngalanat kaitawe malaikat rahmat jeung malaikat adab kemahan itu ditah sabalikna deui waman sing saja man sabar tu sobar isiman man itu man awe nya jojat ya ala ada
hurmati jaujiha karena pilaran salakina ieu pamajikan atau Allah Ta'ala sabah Asyata wa Maryam maka mere Allah SWT kata we karena ganjaran Siti Asyah jeung Siti Maryam binti Imran tapi lain Imran sakbana ya Imran ramana Maryam tuh kapan ya si kabapak binti ada we mah maitna gua ieu mah kabapak bin kama binti boleh Asyata Maryam binti Imran pan Imran laki bapana binti da binti anak awewe ieu mah ka bapa mah bin kama binti pabeurit inungan anak kadeh anak-anak eta dipakojot da berapa teh cina awewe nya ngeueutan itu cina laki eta keur anak kan itu mereka inungan ka bapa Rasul ge bin Aminah ya binti Imran ini jadi pelajaran tidak ngabinkeun oge nya teh alamat tak loba pakojot alamat ka bapa bin ka indung binti awen maotna anakna ieu eta perlu ditekeun bicara ieu semoga kita bisa berpakai waqala pada sekali Nabi sallallahu ayu mamroatin mata jojuha anha rodin daholatil jannatu ayu mamroatin mana wewe mata tumat si imroah ya wewe jojuha bari aisyah kena eta wewe anha wewe eta rodin anu ridho salakina daholat maka asuk ya aljannata kana surga aya masa bikin tersarta nu darah kabeh aya ma ityaniha tegas nekani nyumponan kasawe bi baqiyatil makmurati kalawan sakabehna pirang-pirang perintah wa tajnibu jeung ngajauhan ieu si awewe Wata janabu ngaju sewe alman hiyati karena pirang-pirang panyegah rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Hakim an Ummi Salamah. Teu kayak Nabi si mana-mana awewe nu maot. Bari salakina terido kayak awewe teh. Deudeuh teuing cenanya. Nyai persantun akang ridho kana kaayaan anjeun maot. Berat anjir geura berjalan ayeuna geura mulih ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anjir jadi ahlina Allah. Mudah-mudahan jadi maut netepan iman Islam termasuk istri solihah anjir teh. Nunggus kaulah nengok tiru. Berat anjir geura berangkat menuju alam akhirat. Oh hebatnya itu. Di mana ridho eta jelema karena maut pamajikanana hartina pamajikan ridho dina waktu mautna ridho dipikir ku salakina maksudna maka eta teh bakal suka surga eta we sebab mautna mana ridho salaki hebat tapi salakina udah emel-emel padakeun we eta mursalul hatanya mana sus syukur paeh maneh akhirnya yang digantina nu hebat. Kalau tengah perbaki itu nama nanya. Dan pada maksudnya tidak pokoknya malah mau tak isi teh mana lo saraki gitu Ente menang bebenuk saraki maka jadi wasilah karena menang rahmat Allah. Dono mudah-mudahan. Mautna anu iman. Di depan iman isa musroh iman mau itu berarti mau depan iman Islam salajengna waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ida sholatil mar'atu khamsaha
wasoma saroha wahapadat parjaha atau aja juha qabla laha udhil qabla itu kira qablanya okila laha udhila jannata min ay ababil jannati siti gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di mana salat sa'a almaratu awewe tadi dia bojone maksudnya homsa kana 5 waktu maktubatil homsa tegasna diparukeun 5 tegas salat diparukeun sampai waktu diparukeun puasa majeng puasa we sara kana bulan puasa we Ramadan tegas Ramadan Garo amil haidi wa nipasi salian poe jeung nipas in kana lamun kaya neta amil haidi wa nipas lamun tinamu haid jeung nipas aya tinamu mah nya wa par jeung ngaraksi awewe parjaha kana parjina awewe amin watin dina wati gore hari liha salanti salakina ya awewe tegas diucak-acehkeun ka batur diketengkeun disewakeun eta ulah diraksa tina panyewa tina disewakeun diraksa tina diketengkeun wa ta'ajeng turuti awewe jauja ka salakina awewe ai pigori masyatin tegas dinalian masyat kina cereos kena kawe udole asop anjeunna we ajanata ka surga min aib ababil jannati tina lawang mana we anjeun ka surga sitika anjeun padalika lil karomi lahar wahu Muhammad ceuk dawan Kanjeng Nabi di mana salat awewe kana 5 waktu betul salat kana 5 waktu itu kaliwat puasa di bulan puasa teu pernah batal kecuali haid jeung nifas mun tina mu eta mah ngaraksa kana parjina hartos ngaraksa kana kahormatan lah lain ukur parji pusatna terminalna pada terminal teh sok aya nya pikiran-pikiran anak nih emper-emperna tah bener-bener diraksa ulah terminal wungkul geus terminal diraksa kareta pikiran terminal diraksa emper-emberna diraksa kabeh ulah sarajeun terminalna diraksa emper-emper hanteu anger we teh teu mukul wajina pakaian sing rapi sing muni ulah ieu halu ampun pakaian mani metak dikabitaeun nu nempok sarua jeung eta sarua jeung ngetengkeun kana orat termasuk kana teh budaya pakaian mercet sabaraha mercet serba temong orat kelekna tembong dihanapna barit melembong itu teh termasuk tidak meraksa teu ngaraksa kana orang eta teh termasuk dina kene mukorobah teu ngaraksa ngaranna nya raksa teh eta awewe nu kitu goreng lampah kurang ilmu di akhiratna dibelenggu asup ka neraka tantu tapi lamun tobat banyak sedakina sabar yang perlu sedakina ridho hebat oge waktu anjeun bakti turut pamaca kata kasrakina saragi turut nateh dina teu doraka hartina dinalian kadorakaan ai kitu mah turut kasrakina doraka wah wajib teu bisa teu alus ceuk sarakina teh nya aduh balik-balik endog teh urang kejok oh siap, aduh tuh siap banget.
Gimana Kang? Ketangga tah terus belum. Kira-kira udah saya mah cokot pencit. Udah kejok. Temen dihangat mau juga siapa? Gitu goblok. Ulah. Ulah nurutkeun. Tapi asa nama ieu mah contoh umum. Maka diseriuskeun pikeun awewe kitu nu ngaraksa dina farjina, nuturut ka salakina, terus anu getol salat puasa bisa jabana, aya solihah pokona mah. Maka dina dicarioskeun ka eta we ceuk dosa duhuril jannata asup anjeunna ka surga geura milih tilawah mana wae sakerep anjeun. Aduh hebat. Kitu kena teh. Saterasna wajah datang sah imratun awewe ila nabi kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walat kanika ya awewe. Ya Rasulullah ana ibdatu nasi. Ana di abdi eta ibdatu nasi utusan awewe. Ay Rasuluhuna tegas utusan awewe kabeh. Ilai kedong ka panjeun. Cek eta awewe Rasul. La salaka pasiranya kuring kajen an nasi bihina enak anasi bihina tina bagian awe kabeh mina jihadi tina jihad hadarieu kaul eta jihadu jihad kata bahu nuliskeun kana jihad sal Gusti Allah ai ojabahu maksudna tak kata bote ngawajibkeun nya kana jihad Gusti Allah ai ojabahu teu ngawajibkeun Allah kana jihad ala rijali ka pirang-pirang laki pain yasibu maka lamun ngeunaan kana kabeh mitas riba yasibu yusibu tasing balas yusibu apa ianya sebesi al-mabdai padakeun yusayyu pain ya pain yasibu itu mabdai majhul musabun ay in asbahu alhu aljaroha ay in asbahu aljarohu ajru ay asibu sauban adiman pain patalu kanu ahya'u indal muhim ada jadu hari jihad kata baus ngawajibkeun ngajieun Rasul taala kalaki pain asayu sibu maka lamun keuna karanjeun kabeh maka eta jalma kabeh kaet awe maksudnya gitu kan tegasna lamun keuna ieu jihad atau ieu perang kajam kabeh naon ajar tatu ujiru maka diganjar kabeh ay asibut tegasna diganjar saban adiman kana ganjar gede ini kontalu lamun perang kawe pilih jihad. Pilih jihad kanu jeung kayaan ieu. Rijal kabeh eta ahya'u inarwin. Wiramu pangeranna ieu kanisa kan maksudna alkohol teh. Gimana?
utawi zalapa minhu kewan sunakeun ieu tos barang sedongkap jawe ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kulat kene gawe ya Rasulullah abi teh cenah aya abi teh utusan istri abi teh hiji utusan ti khusus per ibu-ibu dalam ka Gusti bae naruskeun masalah tina masalah bagian tina jihad. Nah cenah jihad teh kamu abdi kumaha permasalahanna gitu. Cekanya Nabi ari jihad mah geus marlukeun kana jihad teh kalaki unggul gitu. Painas payusi ulah mungkin teh mah kawe gitu. Oh gitu kawin gitu. Tesekeuna kaya kabeh tatu eta teh ujiru geus termasuk diganjar asibu sabana diman. Karena kayaknya gede aset tepatnya nyambung we ngomong sih. Wae kota lamun perang WKB ngejihad kan WKB kita ahyau eta loba ka era anta ahyau eta wirangu pangeran WKB. Ieu can ketika hati ya kurang ieu berit ya. Cerita lalu. Ini ada tahu setik dari kulit begini begini situ ya waruya diceruskan Allah subhanahu wa ta'ala ya telah ningali Allah alaihim karujul kabeh waya kula ngadikalos salumuni minta selamat anjeun ke kami masitum kana perkara sakarep anjeun waya kula maka ngandika ya rujul kabeh ya robana kaya panas aluka wa nahnu nasrahu fil jannati bi ayuhasina pala marawao ra'au ala truku min ayas aluna syai'an paya kurang andika atranya nyari ditai lagi kabeh ya robana duh pangeran sadaya kaya panas alu karek ku minta abdi ka Gusti wa nanu ari abdi eta nasrohu ngagiring abdi sadaya dina ka surga bi aisiana dina ti mana wae karep abdi palamara waktu ningali lagi kabeh ala tropu kana ninggalkeun kana teu bisa ninggalkeun lagi kabeh min ayas alu dina marentai laki kabeh saeuji perkara qalu ngandika laki kabeh nasaluka anu kabeh sadaya Allah ka Gusti antaruda subhanallah Gusti arwahana kana pirang-pirang abdi sadaya ila adsalina kana jasa abdi sadaya antaruda supaya ngabalikeun Gusti gitu arwahana kana pirang-pirang abdi sadaya ila adsalana kana jasa abdi sadaya di dunia nak tulu anu usmahan ka abdi sadaya fi sabilika dina jalan Gusti wadali karinu kabeh lamor waktuna waktuna ningali ilaki kabeh minami tina pirang-pirang nikmat yarjakuna birizgan dari kabeh insami janati tina buahan surga cek dawan Allah subhanahu wa ta'ala sanjana Allah ta'ala gitu ningali atau ngaromat Allah ningali
ka jalma-jalma nu nyarita jalma-jalma anu parantos kailar dunya cek Allah sok marentaranya ke kami sakal paranjeun oge nyaritanya jalma-jalma teh duh panah bisa daya kumaha mental ka Gusti ari abdi kapan ayeuna geus kanggirina ka surga dina kayaan kan angar sageus ka abdi waktu ningali jalma-jalma alat ruku teu bisa ninggalkeun kabeh tina mararenta kana je perkara lamun dibebaskeun mah abdi nyarita bisa menta ka Gusti menta abdi ka Gusti kana ngabalikeun di Gusti kana pirang-pirang roh abdi kana esa abdi balik di kadunya nak dulu bari maut abdi kaya dina sabilillah gitu wa dari kaya tela marau minain waktu ningali kana pirang nikmat Allah terus kerizkian Allah ka jama-jama tina buah-buahan surga so Gusti lamun nyama Gusti minta marentek marenta kuring mah anak kuring balikeun deui ka dunya kuring rohan deui jasad balikeun roh kuring ka jasad kuring rek balik ka dunya bari kayan kuring dunya ku Gusti heupaehan tetapi cabut deui nyawa tapi netepan dina keur perang sabilillah Ismal bisa Allah mas kenal kawasa wae itu mas aturan kitu geus moal bisa balik di akhirat mah walaupun rek mah tetep kejadi tah teh pangeling-eling kalau orang sedang masih hidup kene bahwa geus di akhirat mah geus teu bisa kumaha matak ayeuna teh kudu dijadikeun di rumah tangga teh dijadikeun di kalangan hirup di rumah tangga teh dijadikeun surga baiti janati ulah dijieun neraka baiti nari baiti janati teh rumah adalah surga bagiku hartina usahakeun sing sasakinah-sakinahna satentrem-tentremna sanikmat iwat di rumah tangga silih pikanyaah silih simbah ka deudeuh silih sewu kanyaah silih asa silih asuh di barangan urangna kudu kuat iman sabab alus teu alus rumah tangga mulur majuna rumah tangga saukuran iman tu kapeulik urang ilmu teu mahi di rumah tangga mah hungkul loba nu palinter nu harebat rumah tanggana bujeur-bajret harta teu mahi di rumah tangga loba nu baleunghar bajret komo katebugaan mah tapi teu boga loba nu mahi di rumah tangga sabab dasarna iman atuh intina nama rumah tangga hebat-hebat saukuran iman buka pemiliku marehana dari rumah tangga iman paling pokok so iman menjadi pusat katentreman hidup jadi dasar gitu ya katentreman hidup tapi hawa nafsu itu mata ngabahayakeun sehingga urang kudu apalnya mata kalam kana nafsu di punafsi deum satiasa nu kalam kana nafsu teh aya 5 perkara kahiji mudawamatu dzikri wa tafakuri kahiji mata kalam nafsu teh dawam dzikir jeung tafakur hartina terus eling ka Allah nafsu teh teh bakal lemah tak lemah nafsu teh ku 5 perkara kahiji langgeng dikir teh eling ka Allah sagala perkara ti Allah tafakur kana tapak damal Allah di pikiran timbul kuat iman di nafsu teh dalam hal kadua bijuil alimi kadua kulapar nu banget sering puasa sering lapar dan bulan puasa lapar wae nya teu pati sabaraha poe ge asa marenyon itu nafsu teh
Ada orangnya serong di banyolnya. Aduh. Dah berbuteng lapar teh ya. Nya nafsu kana karga lemah. Ngan eta geus goreng geus. Raja nu begitu kana salat teh nafsu deui nya. Aduh aya leuleus deui alam. Kalau gitu wae itu jadi. Dijuil alimi lapar banget. Katilu bibaratil kasiri. Katilu loba ibadah. Ibadah teh naon wae anu yang halus asal dasar iman teh istri. Eta mata kalamakeun nafsu opat tilunya. Kaopat mujahadatun nafsi merangan hawa nafsu salat paksakeun salat ngaji paksakeun da merangan. Ai nafsu teh kapan bawa teh ngaberung kana resep durhaka ka Allah, resep dosa, resep anu gawe dosa, resep anu dosa urang teh. Ngadukung kana gawe dosa teh paul nafsu teh. Urang di mujahadah, di perangan, moal imah gitu. Kalimah bi kuatil mursidi, ku kawatan guru mursyid. Mata kudu anta tabudawa bi khosyatillah, anta tabudawa bi mujahadatillah. Ada anjeun ibadah ka Allah, urusan ku Allah jeung kudu mujahadah, jihad sabilillah. Tak itu nya eta. Ya mudah-mudahan ya janten nanti ditepangin ke urang janten panguru ka urang dina masa ke rumah tangga urang sing bisa ngalaksanakeun rumah tangga hebat nimbulkeun kana rumah tangga mawaddah warahmah bae ditu nama baiti janati boga predikat sakinah. Kudu asopa wa dama kadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.